Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sata acana abdi sareng rerencangan TSM Kayasti gaduh pancen ngawawancaraan ti guru basa Sunda. Kumaha aa kersa jadi narasumber. Mangga. Punten sata acana wasta aa saha. Isep Saifullah. Aa icalan naon. Kalau rasanya jalan seblak Sabaraha hargi seblak sapersina. 10.000. Naha aa milih usaha ieu. Ya kalau rasanya iya salahnya usaha abdi sinya lebih ke ngebantusan usaha orang tua. Sok ngawitan icalan ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha. Ya seblak buka di tabu 8 pagi dugi ka 8 wengi. Tos sabaraha lami aa ngajalankeun usaha ieu. Kira-kira entos 8 tahun sih. 8 tahun. Sabaraha pendapatan aa sadinten? Upami pendapatan sih henteu lebih di 1 juta tidak kurang di 500. Sok dibantosan kusaha icalan. Upami ngebantosan sih sanes dibantosannya karena emang lamun biasa nage ieu mah sok ku orang tua nyalira karena abdi oge sibuk kuliah oge di. Jadi mohon gitu. Kumaha pendapatan aa salami aya pandemi Covid? Ya untuk pendapatan emang berpengaruh sinya ayana pandemi ieu yang dimana pendapatan sehari bisa termasuk normal nya drastisnya mungkin turun 30-50% gitu untuk pendapatan di saat pandemi ini. Kumaha harapan aa kapayuna kangge usaha ieu? Ya untuk harapan untuk usaha yang sekarang lebih ke tidak usahanya sihnya, lebih ke pandeminya. Semoga pandemi ini semakin hari semakin membaik gitu karena emang dimana sangat berpengaruh juga bukan hanya dalam ranah usaha tapi semua aspek sih ya. Dan untuk datanya pandemi ini sangat berpengaruh. Dan untuk harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu sih untuk itu. Amin. Hatur nuhun aa, punten tos ngawagel waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.